kemana? Manira ringkung gitu. Terus balangnya di pasar, Bos. Atuh nyelira wae. Kemana Pak Ustadna? Oh, nuju ngahadiran acara, Bos. Dia atuh di bantosan. Terus kayaknya ya isi. Entos teh teu naon. Entos bare. Masih kali nya. Dia dulu, Bos. Aduh, bis tenang lain nama lah. Setor, bis ke setoran. Tinggal nungguan duit deh ya datang ya. Dibangun nih mah teh ah. Duitnya habis ngumpul. Kira-kira tanggap lah. Jelema teh kayak anu maut kadadak nya. Mohon biji. Meni itu juga biasana deh. Anjing, nya eta onam teh nya umur mah. Ya sararieun kali gane. Itu PD. Aduh. Dok, kumaha Bos? Kumaha kemarin? Nah, tubuhnya pokoknya macam yang tertulus. Dia puguh. Panas, Bos. Tapi urang heran ya. Tadi nalan ngilu gawe kumaha? Heeh, hayang ngilu gawe. Di dele-dele teh ditanya ka tetanggana teh, urang teh eta teh henteu boga nanaeun miskin. Ayeuna jual kali gane. Geus teh kain. Geus urang ditanya ke kamari. Ada nama rumah loba nu pasna datang. Jauh teh urang. Kejengkeun eta tanah sih. Juga kudu napa ya? Ya, tanah. Ketika kita tetap Oh, aduh, aing. Ya, tenang aja. Oke, siap lah. Tapi orangnya can deket banget Yang biasa ada tetangga. Baik dia. Siap. Aduh, senang ya jika anak. Tenang. Kaduga popani pengawasan ini pas belanja. Aduh. Kayak apa? Aing. Bisa ini kan deh. Oh, balik kok Bos. Terus di eta kurang gede banyak cara. Ayo, siap. Jam ya kan. Si JS. Jus biasa. Teh udah. Tenang gitu. Bener mah itu. Itu. Pak Haji lompatan ka urang duaan ka batubruk eta. Iya. Keur penting tah. Keur mana tos namanya balik serangan. Ya Pak Haji lompatan. Urang teh ditanya. Enak. Oh, ini kudu. Oh, ya. Jadi orang balik, bebas balik di jalan gitu. Oh, di jalan. Nunggu orangnya. Yoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RT. Benar ya? Ya, biasa Pak RT. Nongkrong Pak RT biasa. Mereka mana? Iya Pak Ustad. Oh, nya. Iya, badai harus ke Ustad kemana? Ini juga pengajian. Sampai udah makan. Kamu seberapa otakmu? Kerang dah. Kali itu kan Yang terus yang bang itu sahur kan. Karena di RT ya pengen gitu ya. Yang terus gitu ya. Yuk kasih dayana ya. Oh, nya. Nya, mangga Pak, mangga. Noh nunggu Pak RT. Biasa. Balik. Pak, ada sebaiknya RT. Hansip. Saya ngeri. Aduh. Naonan. Sana. Duk.
rokok motor. Yo, kumaha sehat. Sehat teh, aduh, udah kumaha deui kajian awak. Tengareuna. Udah ulang teh boga tanggung jawab di negara. Gitu. Iya didadaekan ke gandong. Eta jenderal teh. Aduh. Lemah duaan teh. Kumaha ya enak. Kudu gara terpeting eta teh. Rasa gede hidung jangkung. Waduh. Berem. Banget eta. Saya si Hasipur kan iya. Geus kajian eta mah. Ninggalkeun. Ayeuna mah kieu kan nya. Aya nu kitu mah kasebutna teh makhluk gaib. Ya. Jadi lain bagian RT, anu kitu mah kuduna teh ka ahli agama. Nya. Ngomong-ngomong anu maot. Kudu eta nu matak jadi bingung nama RT ge. Beurang ge geus ka kalau itu kakak non Pak Ustad, tapi cenah Ustad teh juga nama ayam aja. Aya. Yang geus aya mah. Kontrol deh. Ayo lah. Pak Ustad heula urang ngobrol lah masalah ieu, soalna ieu mah lain bagian keamanan ieu mah bagian teh Ustad, kiai nu kieu mah nya. Ya, yuk ka ditu. Urang bareng jeung Kandang deui. Aduh. Iya boga hancur kedua ge anggar hiji kieu mah. Aduh, ya di dieu. Biasalah ada pemuda Tugas balik gitu. Oh, geus mandi kieu gitu. Ayeuna hayu. Ayo turunkan. Assalamualaikum. Ayo teh. Cuma Ustaznya ya? Mereka? Ayo, Naon? Iya, perlu ya makan bangsa keamanan saya harus kurang terjamin ya teh. Urang ge datang tuh. Dan aduh, Ayo naon ya, Pak RT? yang biasa ngobrol seputar desa gitu. Rek lebat dapat. Wah, di Jawa ngarah. Oh, Ini Pak RT, aduh. Bade ngalit. Mohon kopi. Ah, si Haji tok itu wae. Nyar-nyar ku atoheun. Aduh, aya. Urang tegas ka dieu, urang teh nya RT teh. Aya naon sih? Karena kieu pan muron ustad ge hafal ayeuna teh. Kaayaan lembur urang. Salian teh teu aman kuno teu paruguh teh na loba makhluk-makhluk nu itu cenah. Ieu tah lalaporan teh hancur teh. Makhluk naon? Ya, cing tah kumaha sih kamari pengalamanana. Makhlukna teh gede, jangkung, berem, hidung. Ada tuh salah Naon anu kieu? Sihung. Lain kade bisa salah tetempoan bener. Benar sasah urang. Pak RT makin nempuh kamari penting deh kerpontan hari tadi. Tah, Kurang nyata udah orang kumpul di situ misalnya. tapi bener ya lamun dikait-kaitkeun jeung kejadiannya jeung anu katarempok ku barudak ieu. Kan ayeuna teh loba anu teu gering deui mau. Balain hiji lain dua teh. Tah, kan ai urang mah laku RT nya. Teu apa lah ke hal-hal nu karitu mah anu berbau mistis kitu mah nya. Da ai
Pak RT mah paling keamanan teh di masalah maling atau di kesejahteraan rakyat. Ayo geus nyangkut kanu masalah alam gaib cek paribasana teh nya. Mobil penampakan kieu-kitu aya nu maot ngadadak teu gering deui. Tah eta mah meureun bagian teh nya. Tah bagian ustad ahli agama ulama itu kan nya. Ya emang sih ya RT dong ngaranna makhluk gaib mah aya sih di mana-mana oge aya. Da orang teh ai makhluk itu aya manusia jeung aya jin. Percaya sih percaya kudu percaya urang nya sih kada percaya ka makhluk gaib mah. Cuman jadi ayeuna kumaha tah rencana Pak RT? Jadi kieu nya kan anu sapopoana sok keliling gitu nya sok pelosok-pelosok rakyat teh jadi resah eta teh ayana penampakan suara-suara gaib katambah nu maot ngadadak Siun aja. Ngadeket. sedang ngadeket ieu mah ngobrol Tenang, moal naon Urang nemu oyo. rencana Pak RT mah teh kieu jadi warga teh diruntun ya bari saeutik gedena meureun ku Pak Ustad dibere pencerahan. Sabab Pak eta mah bagianna teh ustad lain RT mah tuh nyambung kan kitu mah. emang sih heuh. Jadi Kumaha? ayeuna mah nya urang teh sering ngadangu gitu di masyarakat ayeuna mah mulai karasan teu nyaman loba kejadian-kejadian anu aneh kayak gitu. Ah, Ya, ayolah orang sasarangan kumaha solusina gitu nya. ya. Nah, jadi kieu enaknya tanya nyalah udah adanya kesaksian di kabeh warga nya urang kumpulkeun sebagian ulah kabeh bisi loba teh nya kabeh mah nya khususna anu kalingkup di RT ieu we. Sip tamplok. Ayeuna mah ulah hayang digandong. Moal jajad. Jenderal Ieu mah aduh. Ayeuna tugasna teangan warga nyakumpulkeun gitu maksudna teh tapi ulah reujeng nyebarnya. Alah ngere soalna ieu waktuna geus ada peuting pokok. Ya, Sok mulai. Ulah reujeng nyebar. bande yo. Sok bagi tugas we. Tuh, itu. Aduh eta kelakuan teh angger wae. Katung, bro.